pas udah mau cina iya cina di itu nih gitu si cepil deh bikin kan tembok Jangan. Aisu gan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang paranormal experience karena banyak yang request. Langsung saja kita panggil narasumbernya, Kiki Sodol. Kiki, Alhamdulillah. punten ya ieu dicadak heula. Sawios mangga. Kumaha Pak? Ya jadi Kiki kan punya kisah mistis. Ya. Kiki yang punya akun, jadi saya yang ngambil dulu Ya siap. channel Kiki ya. Terus Iya, sekarang langsung aja ceritain tentang kisah-kisah yang Kiki alamin di mana dan kapan, coba. Kisahnya ceritain pas Kiki PKL dulu, pas kelas 2 SMK di suatu kota Jawa, Bandung Timur, Siap, di kota Tau lah yang disebutin. siap, Sumedang. Kumaha Baik. nya di dinya lah, di satu balai ada sedikit kisah misteri itulah. Di mana? Tadi udah di mana? Maaf ini aduh sampai capruk. Yogi bos. Apa aja kisah mistisnya, coba ceritain ke teman-teman. Jadi gini, nah sebelumnya gitu banyak yang request dari teman-teman Pasir Banteng juga, sebutkan. Baik. Dari Pasir Banteng juga lah kagok. Ki ceritain kisah mistis di cerita di Pasir Banteng. Insya Allah saya posta iya pas di waktu iya di acara iya gitu di malam Jumat iya ibadahnya ditakin ulang. Posisinya abdi teh yang menuju dia kan ngaliwat ngaliwat syukuran badai mulangna barudak Cimalaka kan anu PKL teh sanes di sekolah abdi wae gitu. Aya nu di Cimalaka, aya nu di Rancabali, aya nu di Baleendah, terus di Padalarang lagi abdi Padalarang di Purwakarta. Nya bari perusahaan Cimalaka nya syukuran tadi nama gitu. Lanjut. Tegang bos, aduh. Ngaliwat terus sering sih ngaliwat ya. Terus aya anu ieu lah hiji dua anu istrinya nu unit kan. Namun tak ceritakeun, Anu apalun. leumpeuh unit teh yaitu seorang yang sedikit sensitif. Ya, sensitif kan Itulah. itulah. Aku tanda kutip. Nah gitu. Terus pas mulang gentenya kelewatan sabaraha tenangkaran pokona mah hieu sieun gitu geuman can ngagum ka dinya terus nya si jalmi nu asalna riang gitu kumaha nu istri anu aktif kumaha gitu nya aya gitu ieu jauh tiba-tiba nya ojo-ojo cicingeun gitu nah jauh kumaha siga nya aneh lah gitu. Aneh. Terus ditaruh seluruh nya oh cenah ieu mah ini mah dipengkernya gitu. Pasti dia terus terawas pas begitu WKMS eta mah nya anjeunna gitu nya istrina gitu orang barena sih kira disebutkeun lah yo kasurupan ninggal batu teh ngotot gitu ngotot kesurupan terus kasurupan teh hiji terus nya histeris gitulah nangis gitu ngotot nangis terus nepak Kan lain. kanu sanes wah eta mah pokona mah nyetek kesurupan masal gitu lah terus ngundang anu tiasa gitu anu tiasa nyata telepat mah gitu Pak Ujang itu panggilan anu ti nya yang ti dinya kena gitu Bisa apa nama? nah kadinya terus boleh ngayakin syukuran dan gigi polisi cuma
kitu teh sanes do sieun asa kumaha gitu asa aneh gitu kan pesep lah gitu. Tapi Kiki surupan anggar sarua. Teu Kiki mah Alhamdulillah, teh jagoan. alhamdulillah. Di teh cenah bersihan cenah kitu mah saur pajohan teh nya. Eta teh pajohan teh penjaga mes anu di dinya gitu. Penjaga teh. Terus bersihan cenah ieu tong dugi ka balala cenah. Dan kitu mah cenah resep balala saur nama gitu. Eta teh nya mun dibersihan teh baru teh. Terus digunukeun, duduk cenah. Duduk. Tah dinya teh duduk, terus dinya teh ngobrol. Nasi gitu. Aya naon bisa kitu cigitnya. Meureun aya nu kaganggu, meureun rame teuing suasana tempat sepi gitu jeung rame. Nya kitu we lah ngobrol sama budak itu. Dilebat anu ngurus-nguruskeun hari itu di luar nya budak gitu. Pasti dinya rencangan we karasan cenah nyarios cenah siga aya di lebat cenah. Dari kieu kudu Rasa sih buat orang teh nya. Ieu mah da jalmi biasa kan biasa naon gitu mun ai namina ngaraoskeun gitu lah. Benteng gitu kawanna. Tah begitu eta teh keras laporan ka bapana anu kasurupan eta teh. Ieu cenah anu teh murang kalina kasurupan biasa ka dieu teh tah kadinya anu mobil gitu. Siap. Tos begitu. Tah kalarasan si bapak teh biasa seperti sareng punrakana pun itu tempat. Tas nyedongkap. Terus kalau udah kena ros, kunaon kieu dijelaskeun budak teh kieu. Kasih bapak nyarios. Tuh cenah di ditu cenah seueur nunjukkeun ka anu poek WC. Terus di gudang cenah seueur. Emang sih di kieu ge mah ngalaku gitu apa di gudang asa kawan teh benten muringkak bulu-bulu. Ya, biasa nama sih. Ada di tempatan berarti gudang kali itu. Tanah peminya gudang eta mah di anggeta mah siang gitu. Minimal ya 3 poe di tempatan biasanya aya penempatan gitu. Ya terus pas nyata sana ayaan oh nyeda ciki oge pami ngalangkung sok ngaraos nu benten gitu. Terus ciki bapak teh cenah, "Mana cenah yang meninggal cenah?" Rasan kaboy orang nanca balik terang panginten Macam Bali yeuh. anu kasep nya nanca balik si boy anu kasep lah Nya kasep terang kali nya. ya ternyata sok cenah si boy teh nya sila kitu nya si kieu si bapak tadi pengkat bapak tadi gitu wah cenah ieu mau kuat cenah mau kuat tah baru daftar eta mah kaki tah cenah apa si eta tah eta mah saudara rencangan Kiki si Rizky terang panggilin si Rizky Terang, nah eta kami. CS tak terus si Kiki cina si Kiki mah cina terpercaya kan kali itu astagfirullah si Kiki nyari stick kemana wae asal nggak bisa ngelatuk gitu kita cari kayak nyawa satu pak sok si Kiki abdi insya Allah si Kiki mah mau gitu dari siun mah ya kita lah Kalau yang sieun sarua. tuh Oh beda siap. Kiki mah teh siun teh ngan isin gitu Kasep teuing urangnya. ente sih Siap, lanjut. ngas nya Kiki calik we terus si bapak teh nya kayak gitu antong cenah yang bisa yang balik upan anjing nanti bade uwi gitu nya pugu yang uwi menurutnya sok pak tong cenah tos jelaskeun si bapak nanti di didinya cenah yang gitu di paling hanap cenah aya urang kali nya ada di kana teh hideung kali sampai dinya Nya sebutanna budak hideung. ya manginten gitu dah mah kira-kira Muringkak. Siap. atau disebutnya Siap. Baik, go. nah sedinya tos jep tah dilihat teh tiap malam Jumat teh jadi ngayakeun kan nya tawasul gitu tawasul alhamdulillah teh gitulah baru dah kena asalnya Ya. Tertib. nya teu tanda kutip oge ya ten jarang kan gitulah dia nama alhamdulillah teh rutin anu ayana eta tapi alhamdulillah jantan haneuteun gitu teh hiji dua oge eta batur tawasul di kamar gitu lah Aya wae nya gitu nya tah tos eta aya kejadian ieu di mes jantan kieu nya besi mes teh ranca Bali mah
lebih lah gitu Oh. ya nya 200 juga 100 meter lah Siap. lebih tiana jadi ngalangkung tanggal awi lah gitu tanggal arang Loba. hmm? Loba tanggal wina. Hmm. Siap. Terus nya posisi mes pada orang di lubur jadi handap gitu jadi kami di lubur kanap kalau teh nyala aluan kali ada gitu tak kerasa dan di kitanya aya acara gitu bukan di piwarang dongkap cenah ki cenah ka dieu saur CSI kami teh gitu si Aryan dan sabali ka dieu siap si anak sareng Hendra Ya. terang geunan Ada abok ya ka eta sareng Hendra sareng Ijal oge Ijal Gunung Bentang CSI kami oge tadi terang gitu lah ya di mes rasa balik eta teh di leuweung teh aya bangunan naon orang bangunan ya eta Kosong. mah engko sok diangge tapi jarang gitu Ya. jarang Ini juga kieu menurutnya. nya siga kieu Siga kieu. da kitu mah sih Ya. anu kadinya Kiki oge di pangkat itu kayak sesang aya tiluan si papa oge ngajajar si Kiki Hendra sareng Ijal papa kelas pengerti aya suara sepatu bot gitu duk 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 tapi lamun dipikir gitu nya wajar lah namanya lagi balai gitu pertanian pasti ngangge sepatu bot mah nya terus da aneh gitu aya gimana aneh nanti teu aya sasaha gitu tah sok ada isi nanti gitu kayak sasaha pas dilihat pangkal oge teu aya pas Padahal aya suara eta. pluk siga di aspal tidak kalasannya aspal itu tapi ninggalkan aspal teu aya pami aya di nu taneuh gitu aya jami lah nu taneuh pasti suantan lagi tuh gitu Beda, ya. pluk gitu menina aspal akhirnya teh terus teradas we apa launa kalau apa jang sih ini ngadang jang sih ini ngadang seperti kesan sih dulu ambil atau dunia apa gitu kalau sini gitu hiji dua tilu becir eta mah sadayana eta mah kan isin lah sana sieun gitu Sieun oh siap. kita jempling ya pengin nama gitu pas injingna nyarita terus mang si Meski mah gitu enten henteu ngariung sareng sanes bangunan sanes gitu dan pencil Beda pamnya di luhur. pangkalan teh pami tempat mah tanggal caringin dah terus di payunan teh jukut namanya eueuh gitu tuh Ranjang. jadi kieu juga jalan tapi jukut kieu Gajah. mah meureun oh kana mah serem we hawana gitu Ada openg gitu. tah di pangkalan teh disadiaan jadilah tah eta nu rada ieu teh nya kebarudak oge nya bikin kalau iseng gitu nya kita buatkeun jadela setengah 12 menit bukakeun jadela Kiki cenah tutupan kita nyarita gitu kieu tentang kitu nah aja lagi sieunan Udah teh isieun lain sieun siap. Iki mah kumanya iseng gitu sok jaya lah bukakeun kita pae dia gitu we ngergame gitu tapi sabari nyarita gitu kebetulan cenah tutupan bungas sakit kan rawe kok isi nyarate tadi di jendela bikin kali mah nutupan itu bakat kuisieun Ayo ieu mah bakat kuisieun tinggal ka pangkalan gitu da satelasan oge sok pirang di pangkat teh cenah sok aya apa gitu ditinggal teh aya terus itu mari mau ringkah kan. terus Lanjut. anu mari itu gitu terus Jodoh teh lu. nya kieu punten nembe ka skip ieu memorina non teu memadai nya abdi teh dua teh gitu pas wengi eta teh dan bade masak mie karasan aya tos keng panen sosin gitu cenah wangi mie siap hayu sih tapi ieu cenah baturan tuh hayu sih pas mie tetep banyu mie banyak walaupun pisan jual aya kieu cenah aya suara naon tadi si Rizky iki sareng Rizky teh gitu benten tempat gitu nya kamar gitu bah dieu nya teh Rizky mah di dapur kieu cenah aya suara naon di ditu nya nyambeulna kieu gitu di pas dia kieu aya suara naon kok langsung kita jengkel sama kieu kana bulan sendiri kan ini kamar
si bapak mesna gitu Suganti sudah efek ya Suganti gitu lah sih itu sudah naon itunya dia pas udah jambon cina iya cina ini gitu ya si cepil deh bikin kan iya karena temboknya Sugantinya naon gitu pas nanti juga di sini kan ngagoder naon gelumbreng gitu langsung lupa tak sakit wae gitu eta mah